Lamun liburan mengenah yuk si Gana. Ulah butek teh otak. Kamananya? Ulah jauh-jauh lah ke Tanjung Lesung bae lah. Keren deh, ayo ulin. Keur bae ya, atuh hayu siap. Mana orang ulina? Atuh kumaha dia bae, kamu mana ge hayu? Ke Tanjung Lesung bae yuk ulina, ngojay-ngojay orang. Siap hayu. Ke bae ulina geus boga duit. Are boga duit mengenangeun nongkrong nah, bari-bari ngopi urang. Bawa di jauh, nu aya ieu mah teh yang curiga bae. Naon kupa jauh-jauh gitu. Woi, bakal bae mending hayu ngopi. Oh iya, hayu ngopi ngeunah ngopi mah. Ada dari yang ngajakan ngopi non baru ka duit. Atuh bayaran ku dia aja dia mpos atuh. Berapa kopi dua itu kebayaran? Masalahna boga teu aing nangker macet. Mana utang yang ngurut kamari teu dibayaran jeung kaya di. Kira aku bos hatep boga hutang. Ih, teh mah dia boga yang sarobe jelema. Kadang boga duit, kadang henteu ya aing. Ngomong-ngomong dia neuleuh bahasa Inggris tuh. Sa si Miss Jan, bu sarobe yang telok neuleuh. Sebenarnya aing deuleuh nek minta duit aing tadi na mun meuli rokok. Mejah tangan ku dari ka ditu, pusing aing mah. Tibarat tuh dia pusing bae. Ira mah teu pusingna. Garati aing dilarkeun pusing jeung pusing bae mah. Ka ditu lagi mata pusing bae tadi ya. Ayo mujudin, dengan si bos. Tinggalkan dorong si Darwin bisa jadi pusing. Ayo lah. Kamu aja dari malah buru ka ditu, rencana ge. Baru HP aing pulsaan ya, boro-boro paket. Laju nama pulsa gitu gablek. Apa minta duitnya? Kayak nu aing jeung beli pulsa. Jeung YouTube AP Project. Terus sebenarnya resep nalo komenana dihina-hina bae ku anu tetangga. Sakagugu teh agan aing mah nalo komenana alabatan lucan ngangsaan bangku sakola. Tapi sabodo lah, no penting mah film AP Project terus berjalan dan selalu berkarya. Minta duit ka indung aing jeung beli pulsa. Ih, tapi indung aing sok nyerekan. Udah kebuhong kok mentaan pulsa ka indung. Tapi dipikir-pikir mah bener cek indung aing. Aing boga pulsa ge jeung nelpon ka bogoh lain jeung nelpon indung aing. Tapi ka bogoh aing mah si Hendy teu dek ngartikeun. Aneh aing mah boga ka bogoh gitu-gitu teuing. Nah, kudu ditukerkeun kitu ye ku aing ka bogoh aing jeung pulsa. Tidak dijingkin duit. Paling malolor anak buah dia mah, tukang molor ya. Nemis lah aing lempang dengan barudak. Nyalah aing geus saru nek-nekeun ka bogoh aing. Di sisi putri teu kuat menahan rindu. Maaf kawan, yang jomblo harus sabar. Baju gara-gara dia mabur. Mun dia mabur ka ditu, opu kelong. Eta ka bogoh aing. Hai Beb. Hai. Kemana bae dia semenjak tas ngajak aing ulin teu ka dia. Gua aing sibuk mengoplak ganjar aing nesa. Oh, sugan aing dia geus boga deui poho ka aing. Moal Beb, aku akan selalu setia menemanimu. Dasarna ge boga beungeut pas-pasan pira ku rek sun ku sagala. Atuh aing ge moal Beb, atuh aing nek setia kalau dia. Ngomong-ngomong Beb, dia boga duit teu? Cing naon? Kubu HP aing pulsaan. Hampura Beb, bisnis ganjar aing bangkrut, ieu ge teu ngaruh-ngaruhan. Tibarnya tuh tadi ya teu boga duit behet, dijual kutu ku aing dia pake meuli pulsa. Meuji burung dia ka ditu balik, isi inu aing datang si sawah, aing cerereng-cerereng si acan. Nah Beb, aing kitu mah, tapi dia tetep lope kan aing. Lope aing dia boga duit mah. Bagus balik ka ditu. Kamu jangan naik lempang.
Apalah mau naing awo langsung penyangan aing ya. Mulai dia ngan dia ulah kaget tamu kain aing nu janur kuning. Waduh, nanaonan. Ulah kitu, Beb. Maji dia balik ka ditu, enak aing mendugang dia. Oh, aing ge, rek balik. Maji babur. Untuk bosna teh anak buahna nu aya ngurusinkeun kabeh. Meja lain kan warung kaya di kopi. Ringeunah, iya ringeunah. Aduh, Kayak nih. jagung dulu tadi ya. Jeung neuleuh Lope ai dia loba Naon Cut.